Bisa cabai udah bisa aing mau bikin cabai bareng no. Belanja apa hari ini, Pik? Belanja Tutorial makan enak. Wah, Pik. Zengko Kalau asam masak gede asam. Asam lila di mana? Dila nungguan itu nak. Kata malam mencari loba. Ya ini sekarang lagi belanja di warung Mang Opon. Ya, Sayur asam Mang Opon. barangnya Berapa? Kucing. 7.000 goceng asamna we 2.000. Goceng bisa tuh? Bisa tuh goceng? Ayo tak gambas. Cang berem. Buncis. Masa rasanya pakai buncis? Oh benarnya. Asemna baraha mau ban? Gope 2.000 nih. 2.000. Kajian baik? Kajian tomat hijau. Baraha ini tak? sama lain aku ah. Cabai bareng lah. 2.000. Tahu aja tahu barane ta maupun. Deh, kemana mah 3.000-an. Nah, baik tahu hiji baik. Mamahi 2 jeung ieu nya. Ini puasa ngan tiluan. Atupan ke batur teh puasa hayang. Benar Mang Opon. Heuh, emang lagi kitu mah. Heeh. Aing meuli barang sih? Hiji. Hiji we 3.000. Sabaraeun. Sabrek-abrek tah Goceng sabrek-abrek murah benernya 7. Aduh. 10.000. 12.000. 14.000-eun. 14.000-eun Pik. 14.000-eun. Aya kan? Ya. 14.000-eun. Oh, mau mah tenang ada ibu kita. Royko, ulah aya hayaman. Karena tahukeun we dah tah. Tahukeun deui 1.000. Tahu 1.000. Nah, iya dah bonus lah. Bonus. Oh benar. Surga. Dengan seorang santri untuk makan di sore hari. Aing segala atuh. Sedih sekali.
Gede. Stres. Hujan. Can katakan Can katakan. Ulah tuh nafsu amat. Atuh kesel ditarik urung-urung. Atuh loba sampah teh. Ya aduh pelakunya. Oh suaraan. Tapi upload. Ulah Poho mangnya mimiti men masak teh sangu heula. Sabab percuma. Lamun dengan alo bagi eueuh sangu nama moal wareg. Bener teh Mang Udin? Bener teh Mang Udin? Sombong amat Mang Udin ayeuna. Sieun di-upload. Bosen cenah Mang Udin jadi artis YouTube. Sombong amat Mang Udin. Tah ieu tutorial masak teh kieu cenah. Makin luhur tumpukan makin halus. Makin luhur tumpukan makin halus. Marukana santri teh ieu teh arek kabur mun kastrol teh gitu nya. Jadi ditindihan tah ku batu. Si kabur meureun. Si kastrol teh lompat cenah lamun cek barudak teh mah. Ya Mang Udin nya. Ieu kunaon ieu ditumpuki Mang Udin? Ku bata jeung ku genteng. Heeh. Bener. Hebat. Lain bata itu Mang Udin lain. Bukannya hebel. Masalah bosen Mang Udin. Orang pindahnya ke tutorial nyambel. Iya tah tukang nyambelna. Jadi kieu tutorial nyambel teh kudu aya ulekan. Coetna tah eta. Yang sambelna ieu sambelna. Mana teh? Kurang naon ya? Pesan. Nana. Sayur asem guys. Sombong amat sih Bek. Mau ngasih gitu. Si asap ke negeri santri ya. Bek. Si asap negeri santri dia. Aduh. Ini sayur asem. Aduh. 15.000. Koki hari ini. Koki masa depan. Tapi lagi ngapain? Lagi motongin SpongeBob. Mang. Mang Udin. Oke, Mang Ahmad. Tujuh masak.